Non Bray. Anjis, keren Oh iya dong. Orang arek nanya ke maneh. Naon? Maneh pernah teh dititah ku kolot ngajahitan pakaian dina gantar? Can pernah Bray. Wah, bohong. Asli can pernah orang mah. Seumur-umur eta teh bener. Asli can pernah. Wah, jeung ka Cidawe maneh mah kumaha lamun sama kolot maneh teh. Eueuh nya di imah, Heeh. rek hujan. Nyambareun kudu dijahitan, Ji. Si Anyi, yang lain gitu. Atuh Bray. Emang didinya pernah ngajahitan baju di Nagantar? Sebagai anak yang soleh berbakti kepada orang tua dan kasep ganteng, wah aing mah sering komo Allah karunya beureun lage eueuh gawean eta teh. Astagfirullahaladzim maneh nepi ka kitu Nya ngomong. atuh manya ngajahitan baju di Nagantar hi. Heeh atuh Ji. Eta teh lamun kahujanan kumaha? Astagfirullahaladzim Bray. Euy, Ih kacida-cida teuing. maneh nu kacida-cida teuing mah. Piraku teh teuing pakaian dijahit ih Nagantar. Astagfirullahaladzim. Ya heueuh Ji, kita lamun hujan mah nya diantep cenah teh. Ya Allah ya Robi, ai tadi nanyana kumaha mun misalkeun gitunya rek hujan gitunya ngajahitan baju gitu Nagantar. Ya heueuh. Rek kumaha dijahit gitu di Nagantar. Astagfirullahaladzim, sing ngarti atuh strategi. Da sing jelas Eta mah dikaput atuh. Atuh pan ngajahit tadi kaput. Kuduna kieu mun misalkeun rek hujan nya canak atuh. Terus kabumikeun. Tidak teuing sia mah. Dinya anu kecida. Siap aing rek dikaput Atuh cenah teh. ulah atuh Bray. Kasebeleun siapa sing ngarti teh. Ulah Bray. Nyangket Ji.